Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Arbaun ari opat sifat man eta jalma kuna anu bukti ieu arba pihi di itu man kana tah bukti ieu man teh munafikon eta jalma munafik kholison anu murni. Waman sareng ari saha jalma kanat eta bukti pihi di itu man naon khoslatun hiji warna minhunna ti itu arba kanat tah bukti itu khoslah fihi di itu eman teh khoslatan eta sawarna minan nifaki tina kamunafikan hatta yada aha sehingga ninggalkeun ieu si jalma kana itu khoslah. Idza hadasa di mana-mana ngomong ieu si eman kadzaba tah bohong ieu eman. Wa idza wa'ada sareng di mana-mana janji ieu eman akhlafa tah sulaya ieu eman. Wa idza ahada sareng di mana-mana janji ieu eman godaro tah nipu ieu eman. Wa idza khosoma sareng di mana papaseaan ieu eman pajaro tah lacut ieu eman. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha asy-Syaikhaini Bukhari Muslim an Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar. Arbaun ari opat perkara man eta ari jalma kunna anu bukti ieu kunna anu bukti ieu arba fihi di itu eman teh harramahu tah ngaharamkeun ka ieu eman saallahu taala Gusti Allah taala alan nari kana neraka wa asamahu sareng ngariksa Allah ka ieu eman minasyaitani ti setan man tegasna jalma malaka anu ngamilik ieu eman nafsahu kana nafsu na eman hina yargobu dina nalika resep ieu eman wahina yarhabu sareng dina nalika sieun eman wahina yastahi sareng dina nalika mikahayang ieu eman wahina yaghdabu sareng dina nalika bendu ieu eman. Wa arbaun sareng ari opat perkara man eta bukti man eta jalma kuna anu bukti ieu arba fihi eta tetep di ieu eman nasyaro tah nyebarkeun saallahu taala Gusti Allah taala alaihi ka ieu eman naon rahmatahu kana rahmatna Allah wa adkhalahu sareng ngasupkeun Allah ka ieu eman jannatahu kana surgana Allah man tegasna jalma aro anu ngalindungan ieu eman miskinan ka jalma miskin wa rahima sareng mikanyaah ieu eman adhaifa ka jalma anu lemah wa rafaqa sareng welasan ieu eman bil mamluki ka abid wa anfaqa sareng nganapakahan ieu eman alal walidaini ka indung bapana. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha al hakimu Imam Hakim. Arbaun ari opat perkara man eta jalma tiyahunna anu dibere ieu eman ku itu arba faqad u'tiya nyata dibere ieu eman khairad dunya ku kahadean dunya wal akhirati sareng kahadean akhirat. Lisanun dakirun tegasna lisan anu zikir wa qalbun syakirun sareng hate anu syukuran wa badanun sareng badan alal balai kana balai sobirun anu sobar wa zaujatun sareng pamajikan la taigihi anu henteu gawe doraka itu zawajah ka zawaj khaufan karena sieun pinapsiha dina dirina itu zaujah wala malihi jeung teu khianat dina hartana ieu zawaj. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis at-Tabrani Imam Tabrani an Ibnu Abbas katampi ti Ibnu Abbas. Arbaun ari opat perkara hakun arbaun ari opat golongan hakun eta hak alallahi ka Gusti Allah alla yudkhilahum kana yen moal ngasupkeun Allah ka ieu arba al jannata ka surga wala yudhiqahum sareng moal mere ngasaan Allah ka ieu arba naimaha kana nikmatna surga mudminu khamrin hiji anu nyieun arak wa akilu riba jeung anu ngadahar barang riba wa akilu malil yatimi sareng anu ngadahar barang anak yatim bi ghairi haqqin kalayan teu aya hak
wal aku sareng anu nyeri liwalidayhi ka indung bapana. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Hakim Imam Hakim. Arbaun ari opat perkara. La yasba'na eta moal waregeun ieu arba min arba'in tina opat perkara. Ardun tegasna taneuh min matorin tina cai hujan wa unsa sareng awewe min dzakarin ti lalaki wa ainun sareng soca min nadrin tina ningali wa alimun jeung jalma anu alim min ilmin tina ilmu. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Hakim Imam Hakim. Arbaun ari opat perkara min sa'adatil mar'i eta tetep tina kabagjaan hiji jalma. Antakuna tegasna yen bukti saha zaujatuhu pamajikanana itu si mar'u teh solihatan eta anu soleh. Wa auladuhu sareng pirang-pirang anakna ieu si mar'u teh abroron eta anu gawe hade. Wa khulaqauhu sareng pirang-pirang babaturanana itu si mar'u teh solihina eta anu saroleh kabeh. Wa yakuna sareng yen bukti naon rizquhu rizkina ieu si mar'u fi baladihi eta di lemburna ieu si mar'u. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Adailami Imam Dailami an aliyin katam piti Sayyidina Ali. Arbaatun ari opat golongan yubghiduhum eta ngabenduan Allah yubghiduhum eta ngabenduan ka ieu arbaah saha Allah taala Gusti Allah taala. Al bayya'u tegasna pirang-pirang anu tukang jual beli, al halafu anu tukang sumpah, wal faqiru jeung jalma fakir, al mukhtalu anu sombong, wasyaikhu sareng aki-aki, azani anu zinah, wal imamu sareng pamimpin, al jairu anu lacut. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis asa An-Nasa'i Imam Nasa'i an Abi Hurairah katam piti Abi Hurairah. Arbaun ari opat perkara minasyaqoi eta tina kacilakaan jumudul aini tegasna teuas hate wa qaswatul qalbi sareng tegasna teuas hate wal hirsu sareng kadademes wa tulul amali sareng panjangna lamunan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Nuaim an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Arbaun ari opat perkara la yusibna eta henteu dimusibahan ieu arba illa bi ajabin kajaba lamun ujub. Asomtu tegasna repeh wawa sareng ari itu somtu teh awalul ibadati eta mimitina ibadah wa tawadu'u sareng tawadu wa zikrullahi sareng eling ka Allah wa qillatus syai'i sareng saeutikna perkara. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis At-Tabrani Imam Tabrani an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Arbaatun ari opat golongan tajri eta ngocor alaihim ka ieu arbaah naon ujuruhum pirang-pirang ganjaranana ieu arbaah ba'dal mauti sabada maut. Man tegasna jalma mata anu maut ieu man murabiton barina murabitoh fisabilillah dina jalan Allah. Waman sareng jalma allama anu ngawurukeun ieu man ilman kana ilmu ujriya anu diganjar lahu pikeun ieu si man naon amaluhu amalna ieu man ma umila salagi diamalkeun naon bihi itu ilmu. Waman sareng jalma tasoddaqo anu sodakoh ieu man bisodakotin kana hiji sodakoh pa ajruha mangka ari ganjaranana itu sodakoh yajri eta ngocor lahu pikeun ieu si man mawujidat salagi dipanggihan ieu sodakoh. Warajulun sareng lalaki taroka anu ninggalkeun ieu rajul waladan kabudak solihan anu soleh bahwa tuluy ari itu si walad yad'u eta ngadoakeun ieu si walad lahu ka ieu si rajul. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Tabrani Imam Tabrani an Abi Umamah katampi ti Abi Umamah wallahu a'lamu bissawab.